Mandang kadiri batur teh cing sarua mandang kadiri sorangan. Ada benar. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Benar. Ulah wakan nyalakeun batur. Barah batur gini kan. Ihdina sirata mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Kumaha? Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan ka cilaka atuh mah. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti rumengkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah anak masuk kasasar anaknya kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung lagu naon dari akang ngana hari ringan itu saja jalan. alah lagu sungsang jadi Lain saja jalan hari ringan lu Kang Wani. Kawas lu keur ngabang berangkeun. Doh, bari lu ngabang berangkeun hate dek teh euy. Naon lu ngabang berangkeun hate Akang? Bapak dewe kapuragaan. Kapuragaan naon panyawa? Oh. Tu damang pun Bapak parantos sasasi setengah. Naon panyawatna ri Akang? Ai mimiti nama hareeng ateul juru soca. Oh, dina juru socana teh kawas turuwisan mimiti nama. Mimiti nama. Ayeuna teh geus sagede duegan. Geus ngimbangan kepala. Oh, moal tumor begitu. Heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh. Tumor anas. Tumor ganas teh. Aing lamun tuh. Koceak we. Oh, jatang tos Akang atuh. 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui. Ayeuna teh. Boa-boanya. Teu bisa mapah eta teh pun Bapak teh. Oh, jatang tos ai soca ka. Ma jerit teh cing cenah jang. Kumaha cenah Geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh. Oh, tah popokan ku surawung sugan kan. Dipopokan ku daun paria. Wallah, supados tiis. Supaya tiis malah meureun eta manu jahil ka aing. Kumaha kan? Cing cenah bapa mana teh popokan ku timuning. Dilaksanakeun ku dewek teh. Aitaeun lain. Wah, kalah buruk. Ada kokotor eta teh makan. Oh nya teh kitu. Cing merulukan karbit. Teuing beureunan ku si Gareng basa kamari basa dina muludan. Kumaha ku si Gareng kan? Da si Gareng mah percayaan keneh geuning. Oh, ari manehna mah bener. Pusaka keris baheula teh di mandian. Di mandian cak-celak. Dikosok dikecelakeun ngeuna cisoca bapa. Atuh nya heueuh da panyakit meureun teh mah. Keris kotor komo baheulana meureunnan ngaran-ngaran keris keur maehan batur. Diracun heula ayeuna dicak-celakeun ngeuna panon. Euy, untung teu lolong deh ge. Nah, eta loba mitos kitu teh jelema. Baheula kitu so teh ayeuna mah geus zaman kemajuan. Zaman canggih. Hah? Zaman kemajuan atuh ayeuna. Teu kudu kitu. Dokter we. Nya. Nya bener kan. Modern ayeuna mah. Oh, ada pikiran oge meureun kudu modern, urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi. Atuh buku kudu ningkat. Informasi geus loba ayeuna mah boh media cetak, elektronik, boh media cetak. Geus nyebar. Yaku teu meunang beja. Bener. Nya. Asal urangna we leukeun, urang mah. Ieu loba animisme dina zaman modern ieu. Oh, nyata kitu. Heeh. Burung kasih dawala ka dieu kitu. Nya sok atuh Kang. Urang hiburan ieu ngahibur panganten. Ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek. Anjing. Pan wengi enjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit. Sae. Urang doakeun ku urang cing aya dina kakiatan. Amin. Lahirna batinna heuh. Kaderna. Itu dah. Alah, sok ah. Sok jang wani.
capek ini hirup sia. Dari mana berarti pucuk tinggiran Bieu kan nutukeun di sagong deui. lagu Dewe ke apa? lagu pupuleuna bieu teh Nyata atuh geus teu nyaho ngeunah bangsa urang. geus eueuh rasaan we kan Paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. paingan Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. ada benar Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. benar Ulah wakan nyalahkeun batur. Barah batur gini kan Ihdina sirata mustaqim. naon teh Kang Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. moho Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. paingan coba cilaka tuh mo Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. doa minta salamet di pigawe kecelakaan sadiakeun rahmat Ditulisan dina tongong truk utamakan selamat dina tongong truk jelas temannya nyelap teh mah. Ai supirna balangah mah ngareti kusruk. anger cilaka Eta utamakan selamat memilu nongeng deh. ayo cerai Dai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. bener Contona urang boga balong. kumaha Wur weh eta para blauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan, impun milungakan, kabur kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan. bener Orai kadut oge milungakan. nilu Malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang. bener Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke. kumaha Dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas. simpen aja di ditu tuh herang caina Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujair. jae kayu Tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah. atawa ieu mah keuyeub Tah ieu mah keuyeub. Tah di kitu sia sok. segitunya saya tanya Akhir tina pagawean teh. bener kan Nya ayo rezeki mah ngilu dahar teh milu di dunya mah dahar kabeh oge. boro-boro kitu sasatu Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipek-prek engke di akhir. Ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu kadulur eta tangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu bara main mah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contona makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok kumaha teh mana teh
lain di tema tak goblok anu dikeluarkan ke urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui tak kana suka ngiring teu jaga-jaga teuing si orang kumaha ama perbuatan cek pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui bener nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta Kang ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang silaing mah kali ini tungku bari ini di mobilan teu mikiran modal sia mah kali ini timah teh mah bere dahar kudu hajat ayeuna aing iga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu si orang geus teu ngawiwirang batur sia teh si orang geus teu bisa dibanyolan menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan mah moal jangan menjatuhkan nama baik saya moal sekali-kali deui ya nama ari sugan teh moal ngamek tadi namanya teu ngamek aing mah ngabejaan di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang keneh bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pasini teu dijadikeun nya bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun pepatah kolot karasa bener aya nama cek da sabenerna mah euy unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseaso teh jelema kulantaran beda bahasa beda bahasanya Kang contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia bahasa daerah ari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda aya garam bahasa Indonesia tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga kurung batok masak tanitah ka anakna cing ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta itu beusi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang bisi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal garam jeung uyah teh eta kene eta di lingkungan keluarga di lingkungan keluarga apa naya kene nu belenggu hitungan keluarga geus pegia-gia berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Kang Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh hartina teh kitu di urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi ai Prabu kasaha karaja Prabu da Siliwangi mah eta mah pagawean silih seungitan silih pajungkeun teuing saha ngaranna mah gelar jadi ai Prabu kasaha karaja ayeuna Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir ai memeh Malik Yaumidin naon
iya karena bodoh tuh bisa lain memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Ar-Rahman Nirrahim Malik Yaumidin ai Ar-Rahman Nirrahim naon hartina cek akang welas jeung asih ai moto Siliwangi naon welas asih Sili asa Sili asuh Sili asih gini kata barangna mah anger eta bahasana nu beda teh beda sebutan bahasa gerinana beda teh gaul si anak pek jelema anu Sili asa Sili asuh Sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya maksana kumaha cek Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus Sili asa Sili asuh Sili asih tang aing aya di dinya hari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah hayang dewegan kan bener tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi si ngancik dina diri sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna oh bener Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah ceuk urang Arabna teuing cek urang Sunda ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung sote ai ceuk urang Inggris teuing buat teuing cek urang Inggris mah barangna mah eta kene euy kunaon make pasea sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa anu pinuh ku manusia anu beda-beda bangsa aya nu saruana eta naon rasa pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha asin pasti asin pasti aya urang Irian ieu mah urang Afrika anu panggoreng patutna nya asin meureun asin sarua asin aya gula amis tuh nu matak alo ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua sajajar pajajaran disebutna eta rasa teh sarua cokot mah sarua na we atuh ulah perbedaan ya kan bener ulah dina soal perbedaanana persamaanana ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung pada eta kene sesebutanna mah pada eta kene malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna bakang naon cek anekdot cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung aya anu baruleh harita teh percaya cenah dijahit we baru kana geus asak tak anu geus asak mah urang Sunda hideung teuing teu nya sawo mateng disebutna ge tuh jadi pegek teuing teu mancung teuing teu tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku urang Sunda aduh ampun page ulah uang lembaran tahajud nya bener Kang yang bejakin ka padada aduh ampun tah kitu euy jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate bersihkeun bersihan hate urang bersihan baju gitu tanya bener Kang kudu bersih dewek mah kitu sote ngabejaane ka si lain ngelingan jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi aja bawaeun balik cek kolot tuh tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak
bahan pikiran bahan pikiran pikir keselamatan orang tilunya ayeuna kuluantaran dina agama we ku beda-bedana gara sok sanajan barisa agama beda-beda aliran ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pemerintah jeung rek ngaberontak nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade jiga manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus-geus bisi jadi mamala ka urang-urang keneh jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya 1 kali 24 jam naon 24 jam teh wajib lapor kudu diketahui bae dicarekan pege kudu mancung mah bener Kang waspada sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah nah wakil disebut musibah musibah lah jelema mah urang atuh tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereungpeunan sarua jeung boga salaki kajarikeun kan meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keuneh cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik tak gitu euy saya nya anu penting mah urang saling doakeun nya amin kan amin si ari mah kana hianat eureun nya kitu teh euy saya ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan deweknya mangga moal Kang ayeuna isin ku Bapak Wahyu Effendi jeung isin hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih isin ku Pak RT isin ku Pak RT kan isin atuh ku Pak RT nya ku Eyang Atin wasir nasib ibu nenahnya naon pek siapek khawatir nasib ibu nenah khawatir ku pamajikan dewek ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek alah kaseniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh kreativitasna Kang nya dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun nya pahaya kaya kelengen depan urang teh kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna Akang dewek mah mung narima murah ngadalang nah hari Akang wah anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun kira kabageanana Kang nya kabeh kabagean sararea ameh rata nya keun bae aing mah bulan 5 panggung oge asa anu 100 jutaan bener Kang gitu 4 jutaan pek duit gede tanakan pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna insyaallah kana sugan balik ka wayang TBC lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh nge-MC-an gitu atina naon hirup mah mawe rupa-rupa cara hirup mah mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sarereanya amin Kang